Jadi panggilna diri elingka asalmu asa malar eling kayang kemanusiaan utang tu wujud jisim anu suci bila sila muka dua masa anu suci walas asih kesasaman mewujudkan sifat adil persatuan kudu pengkuh dijaga jeung dipupusi sangkan negara dijaya persatuan jadi cirinya bineka tunggal ika ciri bangsa nusa jati karakyatan pinunjuk pemimpin jadi wakil eta sila muka opa rahayat jeung pemimpinna ngahiji ngolah negara nu beradab serta adil negeri RI jadi makmur karaharjan jadi adil eta sila anu akhir 5 dasar Pancasila wujud Pancasila sakti bis teguh luput rada sifat mulia sempurna